Nay, 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 Kak, Nay, 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 Kak, dari naon, Mak? Ih, coplok. Ai budak teh kunaon nya di geroan kalau kacicing wae teh nyamperkeun. Naila, astagfirullahaladzim. Ai di sauran teh nyamperkeun kalau kacicing wae di kamar. Emak tadi tos ngawaler, cuman teh jawaban ti emak. Kalau kanebalan kakolot. Yeuh, mata kan tau make headset gerah yang bonge. Earphone, Mak. Kan wae saru keneh. Muhun, Mak. Lamun tadi diajar, iya kalakannya oleh HP. Kan ayeuna mah diajar lagi dina HP, namina ge daring. Alasan wae sakitu tadi nyantai. Ai mah nyauran bade naon? Ka warung. Artusna mana? Sok we diajar. Engke mah lieur seueuting tugas nu hiji can beres. Aya deui teras we kitu matak sok teu seueur kumaha. Sok ngerjakeun hiji-hiji heula nyicil ngarah beres lain kalaka nyarios wae. Mun kitu mah moal beres-beres. Justru eta mah teh nu gampang lieur bade ngerjakeun nu mana heula matak seueur tugas. Ya Allah, kuat ka kitu. Yeuh, matakan lamun aya tugas teh kerjakeun. Lamun teu ngartos taroskeun hare rencangan ka guru entong ka emak da mama teu tiasa. Apan geuning guru sok kieu lamun diajar, sok nyarios kieu. Aya anu bade ditaroskeun, tah guru kan sok kitu. Nah teu naroskeun. Nah, eta mah kan bade narosna ge bingung bade naros naon, pan teu paham sadayana. Atawa atos naros yeuh misalna teh ku guruna ditaros balik, pan teu acan paham matak naros oge. Astagfirullah. Sakitu guru ngajelaskeun wajar wae teu ngarti hiji dua tilu mah ai ieu meh kakot diborong. Ieu mah neng anu teu perhatikeun malawung wae diajarna matakan tong neo HP geura. Tapi mah abi ge osok lamun misal teh guru naros kabeneran tiasa. Nah, ku abi ge dijawab. Ngan mina teh dihurungkeun da sieun salah. Nya bade bener atawa salah namina ge diajar. Lamun salah ge guru mah enggak gegel. Matakan lamun teu ngartos engke mah taroskeun ka gurunya tong sieun, tapi narosna cing sopan. Muhun mah sok ayeuna mah diajar kerjakeun heula tugasna hiji-hiji. Usaha heula entong nguluh wae, entong jadi jalma anu paling ngarasa pangripuhna. Nya entong ngomong wae deui. Dan mun kitu mah moal beres-beres nya. Muhun mah insyaallah abdi ti ayeuna bakal diajar moal ngeluh. Tah kitu atasnya mah bade ka pangkeun heula bade masak.